Kulantaran Galuh di masa harita ngalebur ngahiji jeung Karajaan Sunda Pakuan. Kukituna Sri Baduga Maharaja mindahkeun puser pamarentahana ka Pakuan. Timimiti harita gabungan Karajaan Galuh jeung Sunda ieu dikawano salaku Pakuan Pajajaran. Dina masa harita Galuh tetep eksis sanajan posisina ngan saukur salaku puser Karajaan bagean wetan Pasundan. Tanggal 2 April tahun 1482 telila sanggeus pindahna Sri Baduga Maharaja ka Istana Pakuan, Cirebon ngamardikakeun diri. Lepas ti kakawasaan Pajajaran. Ngalepas keuna Cirebon ieu dianggap serius ku Pajajaran. Ngaliwatan Galuh, Pajajaran ngahukum Cirebon ku cara ngiringkeun ratusan pasukan pikeun ngagempur Cirebon. Ngan seranganna teu junun kulantaran bisa digagalkeun ku Cirebon. Atukna Pati Lembu Sasra salaku panglima perang Galuh ngabelot jeung asup Islam. Di tahun 1521 Sri Baduga Maharaja wafat. Posisina digantikeun ku puterana nyaeta Prabu Surawisesa. Dina masa kakawasaan Anjeunna, Galuh salaku pusar Karajaan Pajajaran bagean wetan leuwih kenceng deui pikeun mareungkeun Cirebon. Di masa kakawasaan Prabu Surawisesa Pajajaran ngalakonan pajanjian jeung Portugis nu diabadikeun dina Prasasti Padrao. Dina tahun 1528 Galuh junun ditalukeun ku Cirebon ku bantuan Demak. Sanajan kitu Cirebon teu ngapuskeun Galuh. Galuh tetep ngadeg tapi aya di handapeun kakawasaan Cirebon. Dina waktu harita nu jadi pangawasa atawa raja handapeun di Galuh nyaeta Prabu Jayaningrat. Tapi kawali teu jadi puser Karajaan Galuh. Pindah puser ka Galuh salawe pangauban di Cimaragas. Dina tahun 1595 Galuh di kawasaan ku Mataram Islam. Dina zaman ieu jabatan Prabu atawa Raja pikeun pangawasa Galuh dirobah jadi Adipati atawa Bupati. Sanajan kitu Galuh masih tetep ngadeg. Timimiti tahun 1595 nepi ka tahun 1630 Galuh jadi kawasaan Mataram. Tahun 1693 VOC Belanda nancapkeun pangaruhna ka Galuh. Satik-satik wilayah Galuh asup ka jero kakawasaan VOC nu saterusna pindah ka kakawasaan pamarentahan Hindia Belanda sanggeusna VOC bangkrut. Dina tahun 1914 Galuh dipimpin ku Tumenggung Sastrawinata. Anjeunna lain katurunan para bupati Galuh sacana ngalainkeun gegeden nu diangkat Belanda pikeun nyekel jabatan bupati di Galuh. Anjeunna dikisahkeun awalna ti Purwakarta. Jeung 2 tahun saanggeusna nyaeta di tahun 1916 ku kasutujuan Belanda, Sastrawinata ngarobah ngaran Kabupaten Galuh jadi Kabupaten Ciamis nu ngabogaan motto Mahayunan, Ayunan Kadatuan, nu dicandak dina si prasasti kawali nu ngabogaan harti, nyang harupan pangwangunan kajayaan nagara. Alasan ti panyerahan jabatan Bupati Galuh kaluar tina sab katurunan Bupati Galuh saencana kulantaran para kulawarga Bupati Galuh sacana kalibet dina runtuyan pambaruntakan ngalawan Belanda. Kukituna Belanda ngabengkek para priyayi Galuh ku cara mutus kaningratana. Maka kukituna tahun 1916 mangrupakeun taun bubarna Kap Galuh. Bubar ku sabab ngaran Galuh teu digunakeun deui. Ti Galuh ka Ciamis. Aya intrik politik kolonial Belanda di dibalik berubahna ngaran Galuh jadi Ciamis. Pakena gawe rahayu. Paken hebel jaya di buana. Cak, elwi elwangan kurang tina beuhan. Tabe pun.